Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang keluarga nu dibarumi. Mudah-mudahan sing sararehatnya keluarga nu dibarumi dilancarkeun segala urusana, dibabarikeun kana milari rejeki nya kangge bekel urang hirup nya. Ta video ayeuna ngabahas bilih aya anu keur parasea, bilih aya anu keur pabedegong-bedegong, bilih aya anu keur paheuras-heuras nya. Ta simkuring bade masihan jampe pangleumpeuh hawa nafsu nya. Nah, tapi satu acana simkuring nyuhunkeun di subscribe heula channel ieu nya. Sok di handap video ieu aya tulisan subscribe, sok dipencet heula tombolna nya. Kameh henteu katinggaleun updatean video ti simkuring tentang jampe nya. Nah, lamun misalkan atos nge-subscribe, simkuring ngucapkeun hatur nuhun karena atos nge-subscribe. Mudah-mudahan video simkuring ieu tiasa nyandak kaberkahan sareng kamangfaatan kangge sararea nya. Nah, sok bilih bade diserat tentang jampe pangleumpeuh hawa nafsu, bilih ke butuh sok dangukeun ieu. Bis baju leuleus, bis baju leuseuh, bis baju leuteuh, bis baju paeh, rep sia kana angeun sia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ta mung sakitu jampe pangleumpeuh hawa nafsu. Eta teh jampe anu zaman baheula meureun sok diangge ku karuhun urang nya. Nah, simkuring mah kur tiasa ngalestarikeun sareng masihan terang ka sadaya, tong nepi ka leungit lah warisan titipan ti karuhun urang teh nya. Tah nu kieu nu namina harta karun teh. Tah simkuring bade ngucapkeun hatur nuhun deui sakali deui kanu atos ke subscribe. Pilih aya kekurangan atau komenan masukan kangge simkuring sok dikomen we dina videona nya. Lamun resep kana videona sok dipencet tombol like na. Lamun misalkan bade dibagikeun ka rencangan, ka tetangga, ka saha wae ge sok mangga dibagikeun wae. Pesan terakhir ti simkuring, tong hilap sodaqoh. Arek 100, arek 200 sok sodakohkeun, insyaallah digantosan ku nu leuwih ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.